Halo lu, balik teh jeung mamang kami endek review ayeuna makanan terenak. Nah, langsung aja kita langsung ke videona tuh, langsung diasupkeun we minyak lah, pokokna mah diawurkeun kabeh. Tong poho siapkeun ya bahan-bahan yang alat-alatna bersihkeun heula, ditambahkeun di minyak tah ayeuna ieu tipungna sikeun mah ieu. Ya tuh diasupkeun tuh diracak-racak lah, digulung-gulung, diguling-guling lah gitu tuh, dicampur-campur sampai rata sikeun tuh, dikocak-kocak. Tong poho asupkeun cai saeutik tuh, hiji dua tilu tuh, geus tilu langsung ya dikocak-kocak, diaduk-aduk tuh, diracak pakai leungeun lah, pokoknya mah higienis ieu mah sikeun mah katakna nah gurih tuh, dibersihkeun beres langsung asupkeun ka kompor tuh, diaduk gitu. Jadi bijil dihanap tuh siga keripik ieu mah nya lamun di urang mah